malam minggu teh kalau hujan itu bari mungkin ya. Kenaon atuh ini jika nurung sing wae tinggal-tinggal teh aingnya sedih. Bogo orang teh sasara di kieu. Sedih kunaon atuh ini sok ceritakan ke orang biasanya geus nyarita di dinya mah. Orang mah sieun surat ka mana teh sieun comel. Oh ya? Iraha urang dirinya curhat we ka urang can pernah urang beja-beja ka batu. Nyanggeus atuh orang rek curhat. Nya orang teh kieu set. Mah Iya ceuli orang teh geus bolong. Yang dapet teh jiga parawan pemacarana. Atuh gampang dan mana emang benih kita nu kitu ae mah. Tinggal sekadang. Jadinya salah. Nah, bahasa eta lamun disuntik KB mah. Atuh mah jebol-jebol teuing. Jurek, emangna ceuli orang teh bikan. Duh, Gusti nu agung tilepaneun mun satambruk kieu. Nu budak we hungkul di sidik-sidik mah. Kemana nya? Mak, kenatis mak. Yang naon? Jajan. Didinya meni sok riweuh minta duit. Si Api teh can mere duit, ieu meni sok Nah, pokoknya yang jajan yuk Gus Lila teh jajan minggu kemarin teh jajan. Rek jajan ka mana? Ka warung Mak Ijot. Kan itu tuh. Dedeh teuing budak. Nya atuh geus ta duitna ka warung kudu nepi. Ke pulanganna bawa deui nya, kade di jalanna. Ya, oke, Mak. Oke ya. Sok-sok kade ti sorodot jabat hujan, lalaunan lempangna. Heeh, sok. Naon deui ieu hiji deui? Mah, aya Aceng ka mana? Oh, si Jang Aceng mah tadi ngomongna mah hayang jajan cenah. Ka warung Mak Ijot. Terus rek naon? Mah, nu atos lah yang jajan mah. Ieu tong pipilueun teuing atuh da di dinya mah geus gede. Cik geus rada ngelehan saeutik. Riweuh we hayang jajan. Capek. Indung teh nguruskeun anak, eueuh duitna ge. Gaduh mau mobilan mak cae belum. Ari jajan teh dahareun meh wareg ka cocokan we. Ceng eta ti mana Ceng masa mobilna Ceng? Warung Mak Ijot mau diberian. Ceng atuh nambut lah. Waduh lah. Sekali ewang. Ayo lah buru nambut buru atuh buru lah. Buru atuh. Buru. Ya Allah ya Robi. Capek mate Gusti lah. Sia dilelepkeun garana ka aing mah hiji-hiji anu jero beuteung deui. Aduh, Gus Lila ieu motor teh can diganti oli Ganti oli heula. Pi, rek ka mana tah motor kerusuhan kitu? Ieu rek ganti oli jauh urang mah. Oh, kurang kitu Pi, motor Pi. Si Jaguar mah teu kuna naon atuh jauh hade. Oh, ganti eta supaya teu bisa maju. Urang mah lain sieun eta tah, sieun eueuh bengkelna, sieun olina eueuh. Atuh lieu malah kacocoteng Pi. Urang mah ningali di dinya awak teh siga oli, siga oli urut. Aduh, dasar si Eda dong salah jeung oli. Sakuli laki waktu kabuka teh mana ieu beuteunas lapar deh. Dan Naon? Iya we biasa mang keur ngabuburit. ayo urang mah batal urang puasa tadi euy. Nah aku naon batal? Lebat. Nyengit ieu ngabau mie ayam tuh mie seungit teh. Atuh teu batal yang buhungkul Mang. Anu bener atuh ngeunah teh Iya gitu. atuh. Mangan aya nu kadahar saeutik sia. Eta mah lain batal atuh lapar meureun dinya mah.
Dasar. Alhamdulillahnya geus kaalaman menang hayang eta ulin ka pantai. Nih sugema kamari ulin. Iraha deui bisa ka ditunya. Kayak naon eta nih Tadi geus ngomong sorangan. Kayak naon? ih karasa keneh urut kamari papi. Mesti mana gitu? Kan geus ulin ti pantai teh Oh, bawa oh, mun oh, kaingetan we da menang Bener. hayang eta teh. Papi. Ulin mah ka mana we? Bukan masalah bahagia. Heeh. Kan mamah teh asa boga dosa ti. Nah, Teu meuli oleh-oleh jang barudak kanca. papi mah meuli keur budak teh. Papi meuli jeung budak. Meuli keur budak mah inget tujang aceng, keur jang aceng. Aduh, alhamdulillah aya kaingetan ka budak. Aya. Kela-kela. Ayo papi mau naon jeung budak teh? Mau baju pantai? Lain. Terus naon atuh? Cik ningali mama. Pangmelikeun kumang tah. Cenah ditiupan we kieu. Ha. Teu kira ada. Jauh-jauh ulin ka pantai, balikna mama anu kitu patut. Abeh cicing di imah, nyawa kumang. Sinan kumbang aya jeding meureun. Bibir si Ujang. Dasar bapak teh nya tua edan. Alhamdulillah. Bener cek dokter teh. Porter teh vitamin A. Matak bakal alus kan mata cenah. Matak rek cobaan we. Mebeng ras. Keur naon di dinya guyam-gayam wae diperhatikeun teh tadi jiga nu ngeunah kitu. Mangatun. Ieu ngopi wortel matun. Apa ngopi wortel teh ieu non teh bakal bengas mata. Cek dokter teh matak diopi. Paingan atuh wortel bisa alus kanu panon mah. Urang oge di imah sep ngukut kelanci sakitu lobana. Di Terus paraban wortel ngapoe sugan aya nu make kacamata min hiji eueuh sehat kabeh jiga di dinya. edan sia mama. Urang bisa jeung kelinci.